warahmatullahi wabarakatuh. Di amalkan mudah-mudahan ilmu pantas dibahas, mudah-mudahan diberikan kemanfaatan. Amin. Amin. Ilmu dasar di ayat amalkan itulah ilmu yang nafi. Al ilmu nafi maqaranul amal. Ilmu anu manfaat, ilmu anu langsung diamalkan. Jadi orang penting ilmu sehari-hari wajib orang aina diamalkan untuk wajib. Di dia ayat tata cara ada qada'il hajat. Ada tata krama ketika orang aina qada' hajat. Di kitab ayat sabab bab qada'il hajat kita ketika orang aina mijeun kehampangan dina kitab ini ayat bab. Dina aina bab qada' hajat ketika orang asup ke kamar mandi pada aina kehampangan sareng pada aina mijeun didinya ayat tata krama ayat adab-adabanana. Nah, ini ngaran adab. Itu ngaran adab teh. Jadi kullu ma yuhmalu qawlan wa fi'lan. Ari ngaran adab teh nyaeta sakur-sakur perkara anu dipuji ku syariat Islam baik dina ucapan adalah fitina pada bahan. Ma yuhmalu qawlan wa fi'lan. Ucapan pada melan dipuji ku syara, artinya dipuji ku Allah, dipuji ayat Tuhan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ada. Jadi saudara kan entong harganya nungaran wudu lain nungaran sholat termasuk orang lainnya asup ka kamar mandi kudu make tata krama. Ulah salah-salah. Ini ayat ada tata krama qada' hajat. Wa idza qasadta baital khala li baulin aw baitin falbas nahlaini wastur ra'saka wa qaddim rijlaka yusra fit dukhuli wal yumna fil khuruj wa qul inda iradati dukhuli bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is wa innal khuruj Subhanaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Wa la tadhkurillaha ala adil hala illa biqalbi. Sebenarnya kita bisa untuk mawana karangan Abdullah Haddad. Wa idza qasada baital khala, apabila maksud kurang arek ayeuna datang ka baital khala, baital khala teh jamban kamar mandi, toilet, libawin atau baitin, di mana-mana orang pada kehampangan atau pada air mijen. Di dia ada nampal bas nahlaik, kudu make sendal. Coba, eta teh kadang-kadang ilmu sehari-hari, tapi ku urang nyaho teu diamalkeun. Lamun asal ke kamar mandi teh ka ayeuna sendal teh udah di rumah, perlu dianggo ke kamar mandi. Pakai sud. Rasul selalu asal ke kamar mandi sok nganggo ayeuna nahlun ke sendal, pakai sendal. Ayeuna itu ayeuna sampai balik kantung balik sampai balik keja. Tuh. Dilihat nawe. Lamun ayeuna maaf lamun eta ayeuna ubirna pesang lamun urang teu make sendal hati seueur ayeuna jami itu geus di kamar mandi teu katolong syariatna teu make sendal syariat lamun make sendal teh geus kasar katolong jadinya jadi jauh jeung ayeuna bahaya eta teh sendal Rasul lamun urang ke kamar mandi make ayeuna sendal sendal ayah
kamar mandinya jeung aya lalesan itu kami Umar bin Hud di Cipayung itu aya wasiat-wasiat hati-hati kita masuk kamar mandi. Banyak ulama di Hadramaut yang meninggal sebab jatuh di kamar mandi. Kadang-kadang itu kan kemasuna itu kata mah enak ngajaga dan sampurna iman jalma lamun tanikakeun sakabeh perintahan Allah baik wajib maupun sunnah eta bakal ngamanfaatkeun ka diri urang, bahkan ngamanfaatkeun ka diri batu. Tidak sawana sunnah Nabi masuk kamar mandi nyaeta kudu make sunnah nya urang kadang-kadang dah mah bersih eta memang karena itu penting. Jadi kadang-kadang satu dari langkah kantornya pakai palbasna alaihi wasur rasaka jeung kudu ditupan aya itu masyarakat artinya kudu pakai peci minimal pakai handuk tutupkeun ka dieu. Jadi urang teu miceun ke gampangna ieu teh sirah urang teh kudu make tutup-tutup ya make kopiah atau pakai handuk tutupan di rumah itu di luar kene sataranya mulai kali mending bodas hidung. Jadi kudu beda anu geus ngaji jeung anu jangan ngaji. Urang geus ngaji praktek asup kamar mandi teh kudu make ilmu, kudu kaya bahasa ulama al ilmu mengajari al ilmu mada halal hamam. Jika mengajari nanti saya ngomongin al ilmu mada halal hamam. Jadi orang Islam entong hargani ayeuna asup ka imah, asup ka masjid, asup ka mushola, asup ka tempat-tempat anu mulia. Kudu make ilmu masuk ka kamar mandi oge kudu make ilmu. Al ilmu mada halal. Asup ka kamar mandi disitulah kudu make ilmu. Tidak salah tadi tuh kudu make senam. Terus deui kudu ditutupan aya nama sedekah urang. Dina kita diterangkeun lamun urang ada beda piceun punten ngangge peci eta napi make tutup ieu teh punten ngawas kana lancar uang air besar. Sabab ditutup teh hikmahna supaya lancar ayeuna buang air besar supaya lancar kehampangan urang supaya lancar eta hikmahna sadayana aya di mana pangan Rasul asup ka kamar mandi kudu make tutup teh eta supaya lancar. Coba wiceun aya kabobong karaos teh urang urang teh kana terang bani kutari besok ka bani murang teh deui kubrang labuh dan wae serta kubang teh coba tutupan urang kadang-kadang ditutupan kadang-kadang teu ditutupan. Ayeuna mah mun geus ngaji ditutupan geus sunah ulang ke kamar mandi sudah boleh tutupan kahampan urang terus ranjang anu teu katinggal teh rokok we kunaon ngarokok bau tai mana iya tuh eta kitu ulah itu tutupan pertama make sendal tutupan urang teu masuk ke kamar mandi telanjang pula kecuali kalau kurang enak bisa doana itu sawaktu-waktu alus nama ulah asup ke kamar mandi telanjang itu di kamar mandi telanjang ulah itu sebab didinya setan tinggali malah kurang kecuali kalau membaca bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa baca doa eta lamun keur darurat urang lamun teh asup kamar mandi teh sataranya baca doa eta supaya eta setan anu aya di kamar mandi teu ningalieun kana alat urang. Itu urang mah telanjang terus doa antara dibaca entah ke kamar mandi teh ditajet ku setan disolet apa itu balik ka imah teh geus langsung ke jenengan kade terutama lamun diungi lamun di tengah ungi itu kade eta sebab setan teh nongkrongna didinya dipoekan langsung urang asup setan mah ninggalin ka urang urang ninggalin teh kamu ka istri eta ka putri urang bojo urang hati urang mah henteu
ilmu sederhana, tapi kadang-kadang urang teh ayeuna nyaho teu diamalkeun. Sebenarnya kadang-kadang urang loba ilmu anu urang geus nyaho ku urang ayeuna dilalawarakeun hateuna teu diamalkeun. Bahkan arek ngamalkeun ilmu teh jadi kapihan era. Itu aya bahasa kasebuahan mama lamun ngobrol kadang-kadang jelema ayeuna era bener. Kumaha era bener? Ilmu geus nyaho meunang diajar arek diamalkeun teh era. Naon? Cina mana? Tahu ya? Tiara mana? Wae Jumaat teh make udang, make imamah. Ada teh wae hati ke make udang. Ngan siapa seserikeun batur? Seserikeun batur. Ya Allah, nah itu jelema mah make udang kadang-kadang. Kenapa? Kadang-kadang jelema nyawa ilmu era make. Kadang-kadang jelema nyawa ilmu era bener. Jadi ada bener teh era. Kenapa? Coba pahala lamun Jumat. Make udang Jumatun bi imamatin khairun min sab'ina Jumatan bi ghairi imamatin. Jumat sakali make udang make imamah dibeuleutkeun tadi. Asa ngabeuli teh mah. Itu. Asa ngabeuli. Bila pun kali keur munggo gitu. Make tambang, make naon teh pun make sorban seperti ogang. Aya sorban loba di lamari aya dipake. Pakai udang gede. Ulah gede teuing. Emang bablek suat. Jadi kelihatan gitu. Ada itu asup ke masjid. Di tersebut Muhammad Sumpur paling benci ka santri ka kiai asup ka masjid hiji teu tayatul masjid. Kaduana asup ka masjid enak teu nyusul. Arek asup ka masjid teu nyusul, lamun asup ka masjid teu enak teu make udang. Teman tentunya tidak ke masjid. Kaduana lamun poe Jumaah, itu lamun terus pergi ka Mekah saya haji, dulu itu make udang. Eta masuk kaputrana ka icuna dipanggil. Kira ada syukur nikmat Allah Taala. Mana yang geus haji, mana yang geus umroh, Jumaah teu make udang. Waduh, curang kabeh aya kurang kabeh. Jadi kayak teh can haji can umroh teh, urang teh Jumaah teh kudu make udang. Sunnah, bahkan satu kali Jumat lebih harus dibakar 70 kali Jumat. Ayam kepala 70 kali Jumat. Pagi Jumat sedang bilang cuma harus kuat aja kuping. Bah, pakai ini aja. Itu kan dicobaan Sulami sekali pakai pas aku teh ngajot. Atau padengan jadi era entah era kadang-kadang berarti nyata arek bener teh era termasuk sing goreng luar biasa padahal naon era kurang butuh ku pahala daripada ayeuna di era kejawi mau mah era nah ulah bener teuing kajalan di udang kajapan. Aduh, kadonya dari jarum kayak gitu, ayo lebih dari Islam bahasa. Hari kaja, tuh kudu, ayo ke masjid, sholat Jumat, sholat berjamaah, luar biasa pak. Hari alamang nggak sampai udah tutupan kesuruhan. Itu kayak tadi ngomong kemana we, mereka mata dalam. Jadi kurang teh kadang-kadang arek bener teh. Ulah era ari bener mah orang meraih keberkahan ayeuna pahala di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu pentingna urang asup ka kamar mandi, pertama urang hati-hati nyaeta kudu ayeuna make sendal. Tuluy asup kamari wastu mastaka urang tutupan tidak make kopea, make tutup. Make naon make pet mah. Itu asa teh mah ayeuna bola we. Bola daripada dia pakai bola kasusnya ditutupan khusus dia itu air lemparan dia suka WC. Lalu dia pakai handuk tutupan. Wafat diberi jelantah yusra bituhuri wal yumna bil uruj. Sareng ngelakuin sampean paling ayeuna kenca ketika masuk wal yumna bil uruj
itu ayeuna ketika keluar ayeuna balik kanan. Kadang-kadang ilmu terloba ngamakeunna hese. Padahal ilmu itu kudu loba, nu penting manfaat. Semakin kurang manfaat ilmu semakin sieun. Jadi ilmu anu manfaat teh al-khasyah, innamal ilmun nafi' al-khasyah. Tanda ilmu anu manfaat nya al-khasyah, sieun ku Allah. Lain sieun ku jalan. Ilmu sieun ku Allah kudu deukeut. Lamun sieun ku jelema jauh, urang sieun ku jelema eta teh galak jauh. Eta teh jauh teh galak teu kaok deukeut eta duit ulah deukeutan bahaya. Tapi lamun urang sieun ku Allah kudu deukeut. Semakin urang sieun ku Allah semakin dekat ka Allah. Seperti maaf, jalma sieun ku kiai. Sieun ku kiai ulah ayeuna kiai di jauhan. Sieun ku kiai eta galak teu kaopan. Teu kaopan. Ulah lamun urang sieun ku kiai aya haebah aya sieun. Lamun sieun mah sorangan lamun haebah mah era haebah ajri. Sieun kumaha sesuatu sieun eta. Lamun sieun ku kiai, kumaha ulama kudu deukeut. Beda jeung sieun ku santap ku singa kudu jauh. Aya bahasa. Nah kita baru ya, la tadnu minal udah la tadnu minal asad taslam. Gitu. Jadi ulangan itu kan anjeun kana singa taslam sabab salaman. Lamun urang ngajauhan, lamun urang sieun ku singa kudu jauh. Lamun urang sieun ayeuna ku ulama, itu ku orang alim kudu deukeut. Seperti urang ayeuna sieun ku Allah, urang deukeut ka Allah Taala. Naon kedatang ke masjid, dekat karena ibadah kepada Allah Taala. Itu tandanya. Kalau sieun ku Allah menjauhan salah. Iya penting itu ayeuna dina masalah asup KWC aya ilmu. Waktu indah iratiduhur baca kuajeun nalika asup ka WC bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Itu dengan nama Allah dilakukan itu. Amun jelema ulah di jelema itu sabab eta teu meunang aya kalimah Allah beri baca dina di WC teu meunang di pintu. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Ya Allah nyun gampang rasa Gusti abdi tina ayeuna godaan setan lalaki jeung setan awe. Jadi di kita aya setan lalaki aya dua. Aya setan lalaki aya awe dewe setan. Lamun aya lalaki jangan goda kana aya setan aya pamalu awe. Lamun aya setan awe nah goda ka. Berarti itu lah. Hati-hati jeung ulah sok lila teuing urang-urang kamar mandi bahaya. Berarti itu eta mendak yurisul waswas tentang awas kana waswas. Jangan bawa penyakit waswas akibat sok lila teuing ayeuna di WC di kamar mandi lila. Aya setengah jam mah ulah disebut Fatihah hajat teh. Nyumponan pangabutuh urang hayang kaamaan, urang hayang ngeujeun cukup geus ayeuna beres keluar. Ieu mah henteu can keluar pasir, can keluar di ngawur. Urang garupa nyawa pasir aya lami teh aya di tongkrongan didinya bahaya bisa keluar. Jadi ukurna hayang tadinya gitu. Teu hayang balik deui. Jeung rasul minum deui. Rasul minum deui ka suka WC gitu. Mendak kawas kana paket tadinya. Ieu minum sampai mana 5 kali. Oh, ulah. Jadi betul gitu. Sesare hidayatullah unjukkan kesepuhna kalamana jumenang kene. Bahasana sausan syawilullah putrama abdi bari dijadikeun ayeuna itu sultan raja kerajaan presiden gitu. Zaman anjeunna putrama abdi bade ayeuna dijadikeun ku masyarakat jadi ayeuna presiden. Kumaha salamana seuk anjeun jadi presiden cuma mama bade rasul ka anjeun. Saya sadar mama nanya ka anjeun.
Ari anjeun ayeuna mijeun satahun sabaraha kali? Nya keur mijeun. Ari anjeun mijeun ka kamar mandi satahun sabaraha kali? Bahasana 2 kali, rama 2 kali. Anjeun lamun geus kuat ka kamar mandi ayeuna satahun sakali, heug jadi raja. Satahun sakali. Kumaha eta? Jadi nuduhkeun kana ulah urang ayeuna minang teuing ka kamar mandi urang mah tuh hayang oge jalan-jalan kamar mandi mawa rokok mau pisang goreng. Tempat setan kan itu sebab setan itu ngabangkit ke Allah Ta'ala. Gusti abdi diusir di surga ke alam dunia. Gusti mana tempat abdi ke Allah Ta'ala? Tuh tempat mana mah setan. Gusti tempat mana mah setan? Kamar mandi. Mana kamar mandi teh itu WC paling dibicen kotoran. Gusti kira-kira teh mana akibat teu ngawarok kain kita sujudkan abiadan teu ngawarok diberi tempat panggorengan tempat nyata kamar mandi. Jadi tempat setan kata teh. Mata kada masuk minang teuing dina minang ka tempat setan, bahkan dia tadinya minta dirasa tina godaan setan, yakin dia ya setan. Jadi gampang lamun dengan setan mah dengan batu urang ke kamar mandi we. Tan eta jawab aya tan. Ulah disunnah qadi hajat teh urang nyumpahan mengaku tuh sunat. Kamar mandi teh sunat dicangan sudah dipoekan. Yuman teh dipoekan. Betah di kamar mandi itu. Tapi kan hutan ber. Intinya baca. Wa indal khuruj, ketika orang keluar di kamar mandi baca Ghufran alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa amani. Gusti hampura abdi sadaya puji milik Allah anu parantos ngaleungitkeun ti abdi al adza kana pilarang. Tuh jadi eta teh urang teh muji geus beres ayeuna miceun urang teh muji ka Allah alhamdulillah alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa amani. Harapan teh apa boleh oke ngadepan kita apa datang ke kiai-kiai buat keluar modal teh Ghufran alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa amani. Dengan rahmat Gusti pangampura Gusti anu ngalikeun kana pilara. Coba urang hayang mijeun nyeri teh neunah tuh urang hayang mijeun teu ngeunah. Coba lamun hayang mijeun ditahan ku urang kira-kira ngeunah teu perpelan keur ngaji itu hayang mijeun ditahan seueur tinggal ngaji teu pieureun pijeun nah ya aman. Penyakit lamun urang hayang mijeun ditahan, penyakit lamun urang hayang hidup ditahan, hayang hidup kan ieu mah hayang hidup ditahan atuh dobra hayang hidup ditahan soalnya Allah enggak ada masih mau ulah jamaah berayana kumpul dahar jamaah hayang hidup woi cenah jijian saha eta jelema teu aya jelema kan sieun begitu aya jelema sabar-sabar aya jelema sieun begitu santri jawa kampung. Jadi eta jami jijianana tong hadaring ayeuna puter lamun aya ngadenge anu mijeun anu aya ngisi anu hidup jijina. Jadi zaman santri tong make nampan teh nya make eblek aya baturna nyamuk budak lamun ayeuna ada hidup orang lupa aja memang supaya ngurangan beban itu pas ayeuna dieu kabeh mana tok itu lompat untung cek mana rugi teh mah jadi siap kade anu anak sok ayeuna dijian teh kan maaf ada gitu itu sopan itu beda-beda yang ibadah dekat guru dekat guru mah tahan heula lompat enak mana sing jauh gitu. Sehat itu teh sehat ya Allah. Eta teh ayeuna asup ka kamar mandi doana Ghufran alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa amani.
mesti anu parantos ngalikeun tina pirara lega teh lamun parantos micin lega geus itu lega geus micin lega geus hampaan aya hampanan ngabageul ditahan hati-hati ditahan aya hampanan bahaya itu bahaya bisa-bisa ayeuna begitu urang ditahan ke hampanan keluar bisa jadi darah itu sudah contohnya maka dia ulang muji keluar di kamar mandi ala gufrana alhamdulillah adhaba anil adha wa afani itu mesti anu ngagikeun kana pilara ka abdi jeung parantos ayeuna afiat memberikan ketenangan kelima moga contohna itu jalma ayeuna itu ayeuna teu daekeun ayeuna muncul mun pengen sayembara wala tadkurillah ala hadhil hala illa bi qalbika teu kengeng ade wala tadkurillah ulah zikir Allah Subhanahu wa taala ala hadhil posisi urang ayeuna ke mijeut ke kahampanan ke ayeuna qadi hajat itu ke ayeuna itu ngisi eta teu meunang zikir illa bi qalbika kecuali zikiran ilaha hate dina hati tadi macam tadi kubron alhamdulillah adhaba anil adha wa qalina hati cukup orang mantu khusyuk alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani aya naon ngawinkeun itu lah wali qiraat abang-abangan ahli qiraat karena santri tambah-tambah santri ingat sebenarnya jadi kerja ajar qiraat ya jelas alhamdulillah minasyaitonir rajim di WC baik di WC astagfirullah jadi teu meunang maca asma Allah ma asma Rasul di kamar mandi kecuali ila bi qalbika kecuali dina coba kadang-kadang orang teh mun teh kalimat anu sapok we orang teh kadang-kadang can kailmuan mana asup kamar mandi coba itu kita bacaan udah keluar ke lisan udah dina hate minimal maaf dina kitab tauhid itu habis ayeuna kitab bajuri takrib aya dinya Abdullah bin Umar di mana-mana ayeuna asup ka WC Abdullah bin Umar itu ayeuna nyebatkeun di dinya urang ge diuk dina ayeuna toilet dina ayeuna WC ge diuk ketika ayeuna diuk dina WC malaikat jadi mata kehormatan malaikat mungkin duduk diuk di dieu diticak malaikat bahasana cek malaikat udkurin bahasana pikir ku anjeun pikir ku anjeun ngaluarkeun kotoran naon anu ayeuna pertama asup kana mulut anjeun jeung naon terakhir keluar dina liang tukang anjeun itu cek malaikat Abdullah bin Umar itu sahih hadisna jelaskeun itu ayeuna pikir ku anjeun naon anu pertama asup kana mulut anjeun jeung naon ayeuna akhir keluar dina ayeuna liang tukang anjeun setelah kana ayeuna kaumatan mudah-mudahan jadi ilmu pikeun urang sadaya anu manfaat amin ya Allah